Obrolan bapak-bapak anjing. Anjing nyetrum. Cing hurungkeun kamera teh koplok sia teh. Ayo Ki. Keur tadi baju orang ieu keur alir. Orang setengah ngalainnya biangan nut bajang kuota teh maksakeun atuh. Pangilu lab kieu teh da ai hese geus keur lab kieu dihubungnya kan di dinya mah nya. Ah, sia mah. Isuke cokot ka imah. Isnya 100 MB aja tuh sugan sagiga we ieu mah lah. Cokot ka imah. Oh tuh nuhun Ji. Ulang budak urang ulang tahun moal mere duit maneh. Ah, anjing kabeh. Urusan rumah tangga sia aing nu nanggung anjing. Nama nyari aing ti heula aing keur jaya kot ka sok barabere. Budak urang nu itu 4 tahun ulang tahun kemari si Aska. Alasan anjing mau dibikeun ka budak sia mah moal pake nguseup. Sok ku didinya cecepkeun ieu. Anjing pake nguseup sia mah. Nya ho aing ge. Kemari. Gusti nu agung kot ka poho ka budak aing. Budak teh pan 3 aing teh Ji. Lain pepotongan didinya enak mah geus kawin deui geuning. Kawin deui enak mah. Teu nyeri Bayalah didinya. Hah? Teu nyeri hate didinya. Ya, bahaya tuh Ji. Ya. Sisa guludug teh mah tuh. Baheula pan aing keur zaman sok remang-remang. Poho aing kalinglap goblok. Kenakalan masih karaoke sok masih karaoke maneh. Nyesuaikeun mun anu ngajak pan urang mah mah. Anu ngajak aya urang ngajak mah tarang stuning itu boga duit itu urang mah. Eureun sia teh. Teu usahapan urang mah mah. Baheula mah apa aing ngabeko. Karunya ka pamajikan sia teh di proyek masih maneh. Henteu. Kemarin nawaran 1,3 M cenah dibikin ka pamajikan gawe naon cenah tumbal goblok gitu dah. Maknya aing dijen tumbal. 1,5 M cenah bikin ka pamajikan. Transferkeun aing dijen tumbal aya aing modar saya teh aing teh. Iraha kare katana aing teh tuh. Heeh can sempat tuh aing. Ini hujan wae banjir tadi dia. Ara moal cai herang teuing atuh nganjang katana aing mah. Moalnya udah percaya orang kaji mah tuh. Orson wae mah aya di Wah, orang mah geus kayaknya mah geus sup-sup geus blos-blos orang mah tenang dirinya mah nyalse. Nah, ana mah kanu Batako. Batako di mana? Dia di Purwakarta. Orang nggak main nyoba kanu bata berem. Ulin kade ka balong orang aya balong di dia di lemur. Balong naon? Lauk naon eta? Hari eta si babaturan ngajual butuh duit mana teh jangan lunasan hutang ka emok cenah sabaraha cai balong. Gede. Lumayan wae geus sian we gurame kamar itu. Wah, resep. Nu kitu mah Ji ke keluarga nguseup Ji. Udah teh butuh-butuh teuing ngan nulungan we teh karunya. Kalau misalkan aya keneang kedengen sama urang kontak nguseupan ku urang. Ai si Agus cager. Si Agus nyata apa? Naon gitu? Pan maut si Agus teh. Kurang. Ai didinya kasobat anjing Sudah aing masih kayaknya aya di dinya sok rejengan jeung barudak. Kamari kabeulem. Nah bisa kabeulem. Pan aing manehna mah gaweana pan di pabrik anu bagian bara itu. Ai pamajikan aku kumaha tuh ayeuna? Tah coba diincar pamajikan pan geulis. Adeku sih. Jadi ai urang mah jadi sistemna ngajagaan pan deket jeung pos ronda. Sekali ewang sup-sup cai aing teh budak mah bekem cai aing atuh. Babaturan SMA teh anu bangkuna di tengah teh saha teh ngaranna teh awewe teh. Anu awewe. Geus saha teh poho deui anjing keur zaman sakola harita geuning. Si Melani meureun lain. Si Melani. Naon si Melani? Ayeuna teh kabur ti imah budak teh. La ilaha naon eta? Heupan pasea jeung minantuna. Jadi ki caritana teh ieu. Jadi si eta teh kawin. Kan minantuna teh teu panuju. Nyata kitu buntreng wae teh kabur manehna teh salakina neangan. Udah orang mah sidik itu baheula mah si eta mah. Parah aing gaul si eta mah aing teh ka anjing geus we. Bener. Si Iman cager. Si Iman anu kan nu namal eta mah. Hah? Si
si Iman Amal. Mitoha baheula eta mitoha. Nah jadi nama pan baheula mah juragan si eta teh kolot teh pan Beak judi, ku judi. Astagfirullahaladzim. Ku judi mah beak atuh. Baheula apa istuning. Eta si eta makmurna Pokok hirupnya. lagi si eta mah kana sebe bagong panggayana baheula teh Iman teh. Atuh baheula mah aing calana teh diteuk-teuk si eta mah geus pensil pan. Aing mun modelkeun balanja cireng na bahasa teh sok di traktir. Bos baheula mah geus. Eueuh enak teh. Eueuh enak. Nyesana teh anu urang apal ti baheula nu barang pangmewahna gitu nya. Sapatu nu kulit nu cebrag teh angin. Ayeuna mah jadi namal si eta. Namal mah beunang untuk teh boga pamajikannya Pamalah sorangan mah kitu oge atuh. Lamun utak nu judi na bisa ieu mah nyarang sangkeun pake bener da moal pikeun kaji ka ayeuna atuh. Nya. Bener teh. Salahna wa. Bener udah atuh da nanaon geus anu ngobulak-balikeun ci. Di lemur atuh asa wae na di pos, nusuk di pos masih kene di pos. Si Maman di dieu mah. Tara aya nurona anu start aktifnya. Tara ada bangsat ge areueuh dan naon di palingna lemur dieu atuh. Belalangsak di dieu mah. Bangsat ge ben mikir kumaha atuh meureun. Ngabangsat naon dah palingeun mah tuh. Ngacapit wae mah digubug mah nya atuh. Aduh nyetrum wae ieu. Anu leutik budak ayeuna geus asup TK. TK mah. Di mana TK-na teh? Bojong Alsalam. Alus. Kudu mah enkeun lah. ngaran-ngaranna budak mah kitunya kasusah ka peurih urang teh ulah nepikeun ka alaman ka budak mah. Urang mah di sakolana ti pengkolan ojekna dan sepupu urang pan baheula nya arapal ka sohor adat urang kumaha sakali ngadat kumaha. Urang mah dititipkeun. Malahan mah yeuh meh don budak getol salat tapan speaker na ceuli. Meh ngomong adatna kadenge. Alus ngawarah. Urang mah da urang ka budak mah ulah nepikeun ka urang baheula we urang mah cukup sasarat urang we urang mah takdir teh. Alus. Urang mah Berarti mi indung we meureun budak mah ayeuna namanya. Indungna kan rek eueuh ayeuna. Nah, Kamboja apa rek ini diinitkeun saya. anjing. Ya mah bapak teh bapak goblok ya mah jadi salah kita anjing. Urang geus materai jeung pamajikan kot-kotan ge. Ini kakak moja. Sok duit kirim-kirimkeun. Budak jarak jag, budak maraju, cai insyaallah sok imah. Aisyah naon atuh gada nguseup we hungkul. Pan mancing urang mah hobina ge. Jig cai aing teh. Budak jag-jag, budak saroleh paiter maraju, cai imah ajeg sok kolot sarehat paranjang umur. Jig ini cai aing teh. Sok usahakeun budak cai aing teh nitipkeun ka urang. Sagarupang tong kudu melang, boga duit kirimkeun. Sok urang mah pengeluaran tiba heula campuran tipe ka juta-juta. 100.000 ge 4 poe ngedakul. Nona balong urang mah cu urang teh budak ninina, budak bibina sok ini cai. Isu ini teh. Maneh mah jeung budak we tuh. Ai budak kumaneh? Hah? Budak kumaneh engke? Ku urang insyaallah urang bisa ngajaga. Tapi teuing can pugu di urang teh gawe naon cenah. Tapi orang macana berita ge hariwang di bedel. Aing rada regreg ji, nginitkeun pamajikan teh ji. Aing rada regreg ieu teh urang teh. Udah maksud teh pamajikan goreng patut gitu kita kos kulanya gitu kita pamajikan urang teh bae teh nyaah. Wani ngawin teh da pamajikan.
Itu caritana naon cing. Nah, Babaturan baheula panggih deui geus karolot anjing aing mah beunghar sia mah susah we anggar. orang maca barita. Baru gitu cenah anjing. Aduh bingung baru pulang-pulangkeun deui. Tanya yang gawe naon ca aing teh. Anjing. Goblok sia mah. Bingung. Keluarga mah carager tapi indung mana ya keneh? Aya kene ambil bape indung ada ya orang masih komplit. Carager mah atuh. Heeh. Syukur carager. Ayo teman buka kirimkeun dia. Suka cokot kayak mah kukat kukut mana masih boga manuk teh. Anu ke tengah jog-jog. Hayang kukat kukut urang cing menta atuh. Asut uncuing erek. Ah anjing budak nu modar uncuing. Ame deukeut teh atuh ieu anu ngabejaan. Aing isuk ngantunkeun anjing ah. Ya atuh urus we sing balik. Uncuing aing mah balik ngukut. Halus tapi masih gede. 2 bulan. Bisa erek kukuteun bakal embung tuh haji mah. Naon? Bagong. Ah. Marabana ge olok aing mah. Ya, atuh gampang ji. Yang aku kemangnya pakai orang dah lain pakai ngadu orang mah. Pakai naon? Pesugihan. Gak ada pakai ngadu anjing. Anjing ji. Oh gitu mah heula nya aing. Gusti resep. Sono aing mana ji euy. Aduh aing sono sabar tahun teu panggih euy. Iya 17 orang ti. Orang pindah ke Amerika baheula jeung indung. Orang init ka Bali teh lah jadi ingat kan aing ka Bali. Nu mana? Anu urang pas mimiti lulus SMP kan aing teu tamat baheula mah. Ayo curang teh urang maek merantau doakeun esugan teh gawe restoran. Mana jadi tukang tato teh ya? Lain tato. Kanu naon hari Teh teh? botol itu ge. Hah? Teh botol gigir pantai. Oh, muka warung teh ya. Gitu digasongan Hari teh 2007 teh samat eueuh mana teh ka mana? Heh, orang ka Bali. Ca aing teh hawar eueuh naon anjing si ieu ka mana ca aing teh? Bali. Heuda. Gitu teh ekonomi ge apal mun urang kumaha lah, mana geus ngarti. Eta we emang lebarkeun mah si Iman aing mah. Aslina iman mah anjing edan bisa eta si eta. Jadi kanu nambalnya. Biar sagala. Kamari atuh urang panona eueuh hiji. Nah ka mana? Pan dipake ngadepo. Ni kieu eta mayan eta. Namal teh. Kieu sabeula. Anjing. Biar sagala eta mah. Hecokot teh isu ka imahnya. Sok dia tunun pisan nya. Nya. Sok. Sok kayu nun ji. Yuk. Kum. Babaturan baheula teh. Biasa dah. Gitu dah manehna mah. Usaha henteu atuh da salah sorangan atuh. Hese sih eta mah.